pupuk ibarat tanah kayak beca bener-bener hayang pasea tukang kendang cing sinen cing aing parias layang wita sampakeun di pawang kajen teuing teu digenangan ku si Dede teu dikawihan geningan ku Mama Yuyun aya kene tukang saron areng mah keukeuh hayang ngahibur ka Bapak Hajat hareng hayang disaronan awas ya alah kajen teuing ngabeletok panganten tapi bakal geuning alah tereh boga bati aya kene tukang goong areng hayang digoongan hei tukang goong areng hayang digoongan coba hayang adengekeun areng mudah-mudahan jeung bos hongot panganten geuning nepi ngageuleger aya kene kenang rampak di Wiyaga Pak Haja hei Wiyaga arek hayang di kenangan kenangan ku sararea budak kadinya hayo balak asa moro bedul aing aya kene panganten istri geuning ibu juru kawi iya ke ibu juru kawi kenangan areng hayang geuning alah geuning dikenangan ibu juru kawi sok bisa dari bawah deui sok ayo dai ayo etang-etang pakaulan Mamah Yuyun mun manggung jeung jalang manah geus biasa kikieuan siksa we Kang siksa Kang beda jeung manggung Mama Umit yeung komo jeung dalang lodaya daya sok kenangan tah ayo bareng duaan bareng rampak sok siap awas 1 2 3 ayo pang ngapongohan pangkeun pangkeun ayo kasih pang blatuk areng mung diblaktukeun areng hayang geuningan dibelakukeun Mama Yuyun areng mah hayang make belaku hei urang Cicariu make belaku sok balikan deui cik ane batal awas 2 3 go bang
belaku can Yang antara belaku. kudu bareng jeung kitu belaku can kitu karek belaku teu sabar akan tidak bisa nggerang belaku belekukna geuningan mah euceung ngepas Neng Yuyun bahaya geuning asup kana seni tuh Bang Pap gitu we alon ya Allah Bang Pap Bang Pap Bang Pakungkul Bang Pap Bang Pap Bang Pap belaku nah geus sakitu ge geus istune ngampun gareng meuni kalem kitu aya beja gumbira beja di taman 2 bulan tong wakasuruh eta bikin batur arek geuning neuteub kuring hayang di baturan arek bayat teu keungesorangan sok ka dieu ka contohan si gareng nepi ka eraeun ya daerah Cicariu teh seni naon daerah seni pamudana ramah penurut ka indung bapakna tara loba gaya lamun aya hiburan budak keluar ngajakan ribut ke orang Cicariu tara dilayan hebatna ai si lain datang ka dieu kadon popolotot tina seni gareng jeung inget nu hajat teh geus ngitungan ti jauhna kuat dieureunkeun sampai meh jam 12 akibat ulah-ulahna jalma nu teu tanggung jawab teu ngarasakeun kana niat itekad batur hayang bagja jeung gumbira karunya kanu boga hajat nek jaipongan rek organ dukung sok jogetnya joget ngigelnya ngigel tapi cing repeh rapih niat ini di imah rek ngahibur ka bapa hajat sakulawargi contoh ta do sok dewala gareng tempokeun cara ngahibur belah ditu Kang belah ditu salah jika nawa Kang mana gareng belah dia gareng pindah ka ditu kurang jadi pindah euy ka dieu pindahna di dieu lalacuna di dieu sok ka belah dieu ieu sok tah ka dieu dalang aya teu ngesod ngidul tah tempokeun gareng tempokeun kusi lain tempokeun tah jeung sidik tuh dah kau sendiri kedacan meci setia wajah baka iya setia wajah baka niat sejak barengan hirup kombo bisa uyuna niat sejak barengan hirup kombo bisa uyuna so mincitna seringking mama seringking dia gituan
babari reng gitu mah sekali ningali ge apal atuh lain Kang Cepot lain si Dawala wae nu bisa ngahibur siga kieu Allah percaya ka reng mah pahajat piranan ge di kieu-kieu dah hiji deui leuy geuningan jeung di kitu-kitu dah itu benar siap kitu dah sok sok ulah kalau ngomong wae lah siap edah Wanya dengan tain edo makhluk aku maranda edo maranda edo salah nah iya ribut banget dibatak wae sia budak pan anjing omong awas ya mun kalembur aing dikampak sia ku aing piankeun teuing ruksakna seni teh kudu kieu contoh pamuda-pamuda di Cicariu anu geus mere contoh nu hade jeung inget ka generasi muda mun anjeun loba pamolah lamun ngagaji jengkel ka indung bapa anjeun ge engke bakal menang hukuman pamuda nu ngajejengkel ka indung bapa geuningan bakal dijejengkel awal akhir ku anakna ujang eueuh indung eueuh bapa nu nitah sangsara dah ka anakna kabeh oge hayang bener hayang senang micit sia micit sa jeung bener awas yang ngaganggu di kaing si anjing cak kaing teungeul wae so si gareng ulah putus asa da wala tuluy pagahan sok tingalikeun akang tingalikeun deulekeun tuh gareng tuh tak kieu tak kitu nah si gareng kurupa-rupa tuh gareng contoh macam nusapel di barengan jeung istiar di barengan jeung istiar Bok, pila di kitu-kitu lah kugel aing ngan pila di kitu-kitu bener henteu sia sok gitu kan kia kan gitu sok Pi omongan si gareng mah eueuh ka nyaho hirupna teh. nya ribut wae si gareng mah. Lamun apal kana lagu gareng gampang pikeun ngalakukeunana. Najan teu bisa lamun apal kana lagu ngigel ge sok katamah alus geuningan mah nyingcak da kana patokan tuh ari bener menyaho kana lagu perhatikan kabeh wiyaga Wiyaga tingalikeun sok bareng ka dieu
Dengdek. Hadir. Ibu juru kawin kabeh milu dengdek ke belah kalian. Dengdek. Ajeng deui. Dengdek kidul. Ajeng deui. Hadieu. Ajeng deui. Ka hareup. Siap. Ingat. Hiji, dua, tilu, opat, lima, kompak kita ente. Saware. Balikan deh Kang. Dek baledo kan untuk ngiluan. Saware Kang. Sok ke tendara rengdek Kang, tengah bubu. Tuh. Sok. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep. Tuh opan. Hari kitu matu ngeunaheun. Sok silaing gareng. Lah, beda kikituan. Sok. Pasaria wae Belat sih ama gareng. seni si gareng mah. Hadieu. Ka mana heula? Ka dieu heula. Sok. Aing mah soak mikiran si gareng mah. Padahal teu aing teu bisa ngigal gitu mentak boga duit. Nah. Hei. Bapak. Bagian Bapak. Ya. Sapanjang kurang gumelar olah kendat jeung istiar olah kendat jeung istiar ilmu tutunya siar nu awong perlu disinglar ilmu tutunya siar nu awong perlu disinglar Suganate tetep picinata apa nagubur cibulu horing pagat doriatna mere janji sayangna apa nagugung horeng kia bibirta aboy kena kanuhina orang cicariu janji hante jeung buktina keur waktu tepung munggaran mastikeun ngajak krimitan
najan aya geragana tina moal cara jeung anajeunna lamun kieu baluk karma urang Cibulu pasti pegat jeung anajeunna kunaon teu aya sumping mata kesel ngajeng pangingeun salira pundung pajak geus lawasan tepat tepung diemutan siang wengi cenah mah kagungan deui tegatos lali ka ati sugana teh mau nyeri ke ujang ke di mana ujang urang teh di Cicariu nemean urang ke Cicariu kaliwat-liwat ka pungkur teh jang kalrasan kala tempo mogokna marukan kedua ngawayang teh uah geus jiga nama cut ka hareup ujang kahareup kumaha wa geus rada wegah ayeuna mah nyaritakeun ngawayang jang bulan ke perlu kasamut sunat kalampahnya ujang hiburan carios tamat ijab kabul kalaksanakeun hari ijab teh naon wa ijab kecap kabul palaksanaan duka sakecap dua kecap ari pidato mah uwa teh sanes ahli nya ujang nya kitu uwa teh teu ngarumoskeun janten dalang dina wengi ieu teh anging nalangan bapa hajat sakulawargi moal patos-patos uwa ngawayang di dieu tanpa cukang lantaran timan tenang nya kitu uwa teh kasumpingan keluarga uwa di dieu piwarang panghiburkeun Allah ampun seungah namana takunya jang tapi alhamdulillah geuning teh oleh tina kanan ayeuna uwa tiasa ngahibur di Cicariu nya jang nya kitu anu gaduh damal teh lain adigung-adiguna mintonkeun kaayaan asa aing pangbeungharna asa aing pangleuwihna nya ujang aya dunya leuleuwihkeun sanes kadinya maksadna nya kitu ari kadeudeuh kanu janten putra mah geuningan eueuh wates wangeunna nya ujang geus lumuh anu aya dibikeun nu eueuh ge di teangan nya ujang bajuang hirup demi anak tunggul di parut catang di rumpak jang hulu dijieun suku-suku dijieun hulu ilaing ya pan ayeuna kuat aya turan hahaleuangan di lemur batur ieu teh lain nu gelo ieu teh nyaeta keur berjuang pikeun nganapkahan anak jeung pamajikan nya ujang ari nu gaduh damal ieu nya ujang nya kitu saking kudeudeuh meureun ka putrana nyunying cak kabali nyungcung nya ujang pindah di alam lagas karimitan urang jajab urang kupi doa mudah-mudahan ari jalmi alit namun ngadoa ka Gustina sok gancang dikabulkeunana
nyejang anu hartos kieu panginten urang doakeun ku sararea si Neng sareng si Aa goni ngambah rumah tangga teh ceung nyaeta ngaraih kabagjaan jeung kabahagiaan nya ujah kade anu carita bagja jeung dunya anu kabahagiaan jeung kabagjaan ulah diukur ku lobana duit lobana harta nya ujang tapi kebahagiaan mah ajaib nya ujang naon disebut ajaib teh ceuk nafsu cenah kudu loba harta banda dunya berana tapi kunaon geuningan anu kuli bad naon anu kuli badag kasarnya ujang kadang-kadang rumah tanggana runtut raut sauyunana jalma nu luhur dunyana loba duitna kendaraanna alus sigrong imahna kadang-kadang rumah tanggana paburan tak atuh di mana bagjaan teh aya wae kitu mah teh dinyatana kabeungharan ya Wang Neng Aa Kade sebenarnya dina rumah tangga lamun urang bener-bener jadi umat Gusti anu mensyukuri naon anu dipimilik naon urang anu mampu bakal muncul kebahagiaan jeung kabagjaan rumah tangga bakal timbul ku kaindahan lamun geus indah bakal jadi sorga moal jadi neraka ujang si laing nyaho ari masalah datangna di saha dina rumah tangga di arurang urang kene lamun teu di awewe ti lalaki lamun ti lalaki di awewe cenah eta teh kumaha supaya eueuh da sabenerna mah eueuh masalah ngan sok diaya-ayakeun si laing oge ayeuna lamun balik ka ditu eueuh we cai tuluy we tajong seengna bakal pasea tapi lamun urang sadar ikhlas meureun awewe teh keur hoream teu kudu makamuk cara budak bolon anu aya sok sono wae pasea teh nyao mun sono menyao ai sono mah da kitu ari kesebelasan BF momal burung kana sono wae dan hartina Neng Aa Kade ceng inget karena kewajiban masing-masing si istri ceng inget karena kewajiban istri lamun pamegat ceng inget karena kewajiban pamegat ceng jadi pemimpin jeung imam anu adil bijaksana da urang teh sabenerna mah jadi pemimpin teh dina rumah tangga teu adil sabenerna mah karasa kilaing si laing teu adil ciba si laing ngarokok sapoe beak sabaraha 2 bungkus ayeuna sabaraha tuh 20.000 ari pamajikan geus sabaraha sapoe-poe nasok dan diteponna teh tara jajan mere 30.000 dipake meuli dengan sangu dipake meuli ari urang mah 20.000 teh ngarokok hungkul encan ngopi komo bari jeung heureuy reremian damino naon tek-tek bengek tuh moa di neraka teh loba lalaki wa mangaduakeun mudah-mudahan ceung loba lalaki loba lalaki rarasan mah ngan lalaki anu bakal asup sorga teh jiga naon bapak hajat jeung dalang rarasan mah nah bisa kitu dipilihan kitu jangan kitunya ceung adil tapi kade istri oge Neng ceung inget kana kewajiban hiji istri nu sajati tentara mirung sing jeung tara anek campelak ka salakina komo bari jeung nuduh-nuduh kana usaha jeung kamampuan lalaki sejen masuk aja di antarana awewe nu siga kitu tuh dulu cenah pajarkeun teh usaha si itu masa saminggu teh kongkorong ge kuatrimi ya sia cenah molor wae eta teh bakal abus ka neraka nu jiga kitu teh kade mun nyieun hutang ulah rek teu nyaho salaki nah da kolot baheula balalageur nyieun hutang teh nganyukluk asin we jeung ka warung nah ari awewe ayeuna kuat nepi ka daftar tanpa nyaho salaki ka bank koreleng dah menta widi ka salaki bapak
kumaha lamun bapak ayeuna lamun aa mun neng ayeuna abus ieu ngadaftarkeun sugan we da teu kieu urang teu bisa daftar ka mana ka Bank Syariah. Bank Syariah. Musim wae. Ari di idinan teu naon ulah lalaki teu nyaho. Manehna nyanyahoanan. Da eta Kanyahoan ku lalaki. antep tadi setoran. Angkurak sia gitu. Gampang ngawadi teh ha. Nyanyahoanan sia. Mantog sia. Aya torojol teh kurang buras beres sok amak teh. Nya. Kade cing nyaho kana kewajiban cing nyaho kalemahanana lalaki. Lamun lalaki keur gede nafsuna kade cing apal aya anu bisa ngerenahkeun kana hawa nafsu awewe anu lalaki. Dikumahakeun wa. Da gampang lalaki mah nafsuna ge babali rendah atuh. Kumaha dikumahakeun wa. Contoh Doma Garut. Cing hayang nyaho kumaha. Eta Doma Garut keur di kana mokot. Boro-boro doma deui jelema ge rek dileg-leg teh ku Doma Garut teh. Ku Doma Garut teh. Turunkeun jeung baku lain. Cing. Tuluy neangan bikang dempet di baheng nyaho. Beleuleuh abuskeun ka kanang rek kamuk-kamukan moal. Kieu Kajuriti lalaki oge kitu jiga nama. Pasti geus masalah gitu. Lamun Pak Haji mata sia angkorak sia kekeupan we. Geuning gampang. Nafsuna ge. Mama gampang. Kade geuning sok aya lalaki nu kieu. Awewe teu nawaran wae. Amaknya aing wae hayang kasih teh pajarkeun aing hayang teh kitu. Mung eleh. Moal aing moal kudu menta ka tangkorak sia dina hatena teh. Tuluy sare tengah imah. Goblok teh eueuh reungit eueuh naon. Eta di tempat di teh lala awewe teh Nawaran kene. kelangikeun karek hancing deh tuluy indit duh gigireunana redang lah cepuk indit deui ka dieu otak tungtungna gelas dipangpengkeun buru-buru tawaran Sunah Rasul katanya nawaran teh. Yuk gitu. tempat tuh papatutan anu kitu teh itu pengadatan gitu geus we dikekepan Jenglong sakeser daun. ya lamun Neng Yuyun hayang apa Mata wa. datang kiri mangun balik mangun lamun Neng Yuyun jeung Neng Ade apa lamun nempo eta jelema datang urang teu beda nempo dinosaurus Kumaha tawa dinosaurus tah. pikasieun ditewake ku si acah kieu ieu naon Bener Kang Oroy. murukankeun aya deui geus kolot jelemana ge Kasaha ieu. teuing eta teh 80 derajat lajer sugan geus kolot oge tah balik mangung Kau ningali bujur tuh. Aya teu parkir kana gila. tara nyebut ngaran mah yang saya dina kursi Kemana dia? nempo ka dapur ulah dandan sasapu wae lala aweuna teh kieu deui benerna kitu deui heuda marum kolot kulici atuh bener eta eta mah tara kawas pangadatan anu tadi disebutkeun gidig mah ka dieu puputkeun na kasur ter nya kitu cuk nya dina rumah tangga mudah-mudahan timang dalang saparakan sangaduakeun ka Neng jeung sia jeung janten rumah tangga nu tuladan anu jeung janten kabanggaan Ibu Ramana nya jang sakali deui anu bakal nyenangkeun ka Ibu Ramana yen dina anggoning rumah tangga teh tentrem ayem teu aya cangcala jeung kuciwana nya ujang jang sakali deui Bapak Hajat sakulawargi teh sakedik
artos anu dikeluarkeun mahalna ieu pernikahan teh jang aya maca 2 kalimat syahadat hungkul madalah gampang tapi ieu pengorbananna ngarupakeun hiji materi anu geus teu kaukur nya ujang ku usaha sakedeung mah lain jutaan di puluh jutaan jiga nama mudah-mudahan ceng kegentosan deui jalanna mah tinu naon wae Gusti mah sifat ulah sifat asli ngarizkian ka umatna teu katawi sanes ajaib nanging kawasanya jang sakali deui hatur nuhun katatang kawargi-wargina katatangina anu parantos ngabantos ka Bapak Hajat sakula warga ngabantos harta tanaga jeung emutan mudah-mudahan ceung diwales ku kasayan sareng dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala nya ujang taufik sareng hidayah meureun mudah-mudahan masyarakat Cicariu ceung sauyunan sabilulungan nya ujang mun ripuh silih bantuan nya ujang mun susah ceung silih talangan gotong royong babarengan nya ujang margi merendah orang mah kesatuan yang persatuan itu jalan utami pikeun ngaringankeun beban urang hirupnya ujang contohna lamun iraing boga bawa sakintal dibawa ku sorangan beratna sabaraha tapi lamun dibagikeun dibantu ku tatangga 10 urang dibagi rata bagian 10 kilo ewang tuh pan sakintal jeung 10 kilo tuh moal mantak potong cangkeng jang tah kesatuan jeung persatuan teh yu urang babarengan oge nya ujang nganuhunkeun ka Bapak Kepala Desa Rawuh reng-rengan malah tadi macana Bapak Camat Rawuh ka dieu nuhun kitu nya jang hadir buat camat aya hatur nuhun asa kitu mah ku pamimpin teh diasuhkeun we mun calon deui urang pilih deui nya ujang nu kararitu teh hese nean pamimpin nu ngasah-ngasih ngasuh ka rakyatna teh oge sakali deui pamudana mudah-mudahan di Cicariu jeung janten pamudana tualadan nya ujang mudah-mudahan jeung saroleh manahna nya ujang jeung janten bakal jadi cikal bakal calon jiwa penerus anu bakal bisa diandalkeun ku nagara jeung bangsana nya ujang jang sakali deui di uwa moal seueur anu dipisangem hapunten ka wargi-wargi uwa nyangakeun sabarang salayan lebet ka cabe mah sampeun nyangakeun tali lumayan lebet ka sama teu bodo-bodo acan bobok sapanon carang sapakan dicaletot omong diseledat letah agung cukup umur jemar hampura anu diteda amin ya robbal alamin ya jang jang ka dieu kitu tuh aya agan Gatot Kaca rawuh ka dieu Pak aya agan Gatot Kaca buat anom tiwas kaulat lungan wa sanaos di kantor mulang kasaean moal musnah tebenang orang sama tebenang sama itu gunung using ku lemak pasir nulung kawing didinya tempat ngariung barina batuk terpikir Koko si rama-rama gak tapi narik hirup ku mojang sasama sing manis bodi parah dar
karena ibadah sok-sokan karena ibadah sok-sokan arti seni kiratana saya tekad ucap lampah ya kasa sama ini sang gesang kumbu sauyunan meser jeruk digang wangsa no borok dadi artosan no borok dadi artosan rek ngawai wakahuma kade bisi wisure bisa nulung kasasama selamat dunia akhirat kurang no ngarang-rangan aku bela parahu nunggu ngelakon man perjuangan sing tuhu ulah kaganggu laksana palintangan babalean pangalusna sanaos dikantun mulang kasayan moal musnah sangkan ngawujud harapan mamur dina keadilan berjuang ulah ijiran milari ridho pangeran Kursana maha kuasa Gumarna lama dunia Di bawah kepengasana eta tema idomana di antara suci dunia manusia mah geningan opang mulyana mulyana hirup manusia netaya mah netaya bandingan anak kita untuk pina diganawi nabi Allah keningan nabi nina aduh saking tetap pandai harta negara Papua hanta kurang geningan anak sandang pangan sanes nerang geningan anak kalakuan olah manting kan sorangan olah manting kan sorangan sukanan
lakuning jalma utama jadi patokan agama dina sanes kararepa lampah kudu rejeng tata sampurna hirup manusia sampurna hirup manusia lain ku kitab jeung basa Semaria gegelar Semar kuncung pakun alam Semar Semaria gegelar winanung meraka sukma Siti bentar kang puputra iya kang puputra basa sem pangangesem ngangesem amwing dipayun ti abdi bade ngahaturaken sama bekti kaunyuk agan pangawulaan ditarima wa abdi teh ya geuningan Mas Rajinga putra Semar Panggedena ngahaturkeun geuning sama pangabakti utamina ka agan Gatot Kaca ti abdi geuningan Udawala nomor Semar nomor 2 bade ngahaturkeun sama geuning pangabakti agan pamugi agan danampi geus lain kakawihan wae ditarima sampean oge sidawala ke aya pikir saeunaun ieu teh kersa rurumaheun tomorojog tanpa lalapan teu maksiat berti angalem buat tiwas kumaha tiwas naon agan lah sok bejakeun ka abdi bisi aya kasus sama ku abdi ngan ulah we ka abdi merek namut artos lamun namut artos abdi angkat tangan tapi lamun urusan tanaga upamina ieu teu aya dalam siang ku abdi lah abdi gaduh tilu upami bade ngurut abdi ku abdi diurut tuga pamajik saai kitu kumanya bisa ngurut dewek mah resep ngurut awewe dikitu-kitu itu digelang bukan genda ya belum bujurna dikit-dikit tah ngajado getek sia sapi konyol sia lain nyepertikeun teh ka kolot murukan geun aya naon tewas kumaha teh agan nya urang mah di dieu murungkut we teh hayang kareup teh naon ngajado gareng sia di dinya lah diomongeun unggul biji loge Kakang Mas Antreja ngemasing pati tumekaning perlaya kugagaman paman Dipati Arjuna hah duh ngalengak bapak ya cengeling pak kira ku Semar Jaya lengakan kurewas Agan Antreja ngemasing pati tumekaning perlaya
aduh aya anak bapak benar ku anak das mimitina Bang Bung Hideung bapak mah angin kelor wario surabino mapara maju ku barat jarum sapotong benang dipake ngaharemat jagat anak agan pangaulaan abdi wah gila eta bapak tega teuing akan dipati ngan aya nu mangkaya talengas kabida-bida aya paripaos sagalak-galakna macan tarengahkan anakna kunaon agan dipati nepik tega nelas agan pangawulaan antarja aduh aya anak bapak benar Gara serahkan talak tilu sakalian. nah itu bisirek diajar Bang Bung Hideung cahaya simirat teh ka dieu tah Kejap pakai kacapi. ngejadong sia teu Mereka sakeun nyeri aing mah didegungkeun ku Bapak Semar Mereka sakeun nyinen ka dieu. naon pika nyerieunana da pika serabeun hirupna ge sugan lainnya mah eta hadena kabita ku jelema kieu nya Jarah rupa. Cokutruk hidup mudah-mudahan we sine jeung menangkeun jodoh nu jariga kieu ya ulah kitu eta teh ieu teh batok bulu eusi madu tah si lain mah ngarti geuning Ngarti sih. nah ieu batok bulu eusi Liwat. iya Kopi. iya sayuni jeung uwa ieu Tapi sih rek ngasakeun nyinen ka Agus cenah teh. Lokat. demi Allah uwa mah Nang gua dia. sing sumpah Ada. gitu nya kade Kade berapa sih ya? Berapa sih aja ngati pergut japati kade. kan beda beureun wa dewek mah ari bapak mah plak doplak doplak da bapak dewek mah lain wa dewek mah cerok cerok naon cerok cerok ngecelok naon kade tapi kanyaah kolot urang teh pikanya urang babarengan ka itu koroyok di tanggal liwat sausum sugan beak pake ngaliwat maraban urang ari margina kumaha ieu teh kawitna daya deui wa nyaeta Jayadrata bade ngagentos Rama Arya Bima kaula jeung Kakang Antarja teu panuju di kerpuk pekpung bakul buaya mangap urang-urang Korawa bubar patauran datang Paman Dipati bari ngabar sarotama keuna ka putra panjenengan nanging dihadang ku dadana nyaeta Antarja masing pati atuh tadina mereka kaula tak dengekeun batur maka dulur teh itu ngebela ka dulur teh ngeudain papatutan jiga kieu dibelana ge atuh nya si lain mun paeh sahan nek yang ceurikan tidak malah teu bakal atoh habis oge atuh parisan kumaha tak aing mah teh hayang modar eueuh nu yang ceurikan mun aing bakal raom careuri kabeh oge ku aing mah kulepak aing paeh kieu loba nu careuri teh saha teh diantarana dah model bagus deh beda si lain mau diceng-cerikan kabeh oge tapi mun bagus jeung dewek mah pasti bakal diceng-cerikan naon sababna cing sabab haneueul can kaburu mayar hutang
Teuing mun kitu makan. Sia kunaon ngajadog sia. Monggo ngarecewan wae adang ieu. Sawangi malwacana sila tacan medawan nyeupah tacan beul sapraptalipun Sri Nalendra Kresna raudatan niratangat demang ew datan niratangat demang ew Bagulingan Kemang Wijaya Kusuma jeung lama contoh sia contoh Itu tak contoh. sok secelenge Kontek gitu tak. kieu aing binangkana data Memanapan lah kalau. Jeut ini dengan mengewu magulingan dengan tengah mengewu magulingan dah sia teh buru-buru gitu dah rengkuh lain dipaksa atau bari nage cekana kumaha lagam teh cacing henga dengekeun Lamun. dan dengan mengewu magulingan dan tengah mengewu magulingan lawun lain lawun lawan gitu geus tuning we datu Wah geus apal kejadian di negara Marta Kang Semar siapkan pala putra sampean pikeun ngabantos gantung gaca pejuang nyaeta ngusir jalma nu nek ngaganggu kamunggul ponna mangga siap diadu sia wayahna aya tempo diadu mah dewek tempo we babayar duit bapak panghareupna nu dewek si cepot ke kaabdikeun we Hit lagu tak ade. nyanggakeun teu sadaya-daya mangga wa tuturkeun urang jorang Paman Resi Kombayana anu mangaruhan Yai Dipati Arjuna Bingung milu wah. lain bapak gerejet gitu kos dalang rahmat ngajajak keceret bebarak bekan geus tuning